Ya. Uh. Ceu Itok bejakeun ka Ceu Itok iraha rek hajian deui. Pamali teh RT ulah kitu ka batur teh. Pamali naon teh pamali? Cek RT be Ceu Itok jiga hileud haji cenah. Sah ngomong hileud haji bejakeun ka Ceu Itok iraha rek hajian deui. Duit atuh. Tah jung itu ini. Aya keur kopi sagelas. Bejakeun Jung. Ceu Itok. Naon? Cek si RT minta beas. Bukan jeung meser beas ka ece. Kumaha Ceu Itok kal kajajaba cenah beas, cenah beas. Wah eueuh beas mah wah euy aga ya kala. Ya. Ieu mah duit. Oh itu duit atau duit. Duit teh ah. Oh. Oh, si RT euy, mah bener ieu mah. Teh. Kumaha cek Ceu Itok? Teh. Teu kuat, mules. Menyer beteng teu kuat arek balik heula. Bejakeun kasih RT bansos iraha cair. Bansos kalah molohok kos piitna tuh turus. Naon ieu teh? Baso urat. Baso urat cenah. Bansos jung bejakeun kasih RT. Oh, heeh siap lah. Ya, bieu teh naon poho deui? Moal baleg. Ya. Bejakeun kasih RT bansos iraha cair. Oke siap ketua. Pang, nempo si RT tuh. Oh, kerapat ke desa. Oke sip. Thank you Pang. Kumaha cenah wa? Jadi kieu Jot, menurut informasi ti si RT bieu teh isukan maneh wayahna ulah henteu ka desa. Ade ulah henteu. Isukan. Siap. Nuhun nyawanya. Wah, ucing kawetan, buntutna kemana? Naon? Tegerah cicing. Aduh, iya, ucing kawetan, buntutna kemana? Ngomong atuh tita tadi, ari ucingna kawetan mah tuh buntutna ka kidul. Tuh, tanyakeun si RT, yuk. Teh, lain rek nanyakeun. Nanyakeun naon? Ieu, teh, ari ucing teu ngareunah, ubarna naon nya? Naon? Ucing teu ngareunah, ubarna naon? Paracetamol dipotongkeun sapotong. Siap teh lah. Sip. Pak. Naon cenah, Wak? Pang, cek si RT ubarna teh geuning ku jahe beureum sapotong. Pang. Ayo mana sok mani tara? Nyawa sok atuh, naon kara? Iya, ning hiliwiran bau pusing. Mana masuk ka mana we ngomong teh? Memang mana sok mani gitu? Urang mah hoream Pang mani teh. Matak ah. Tara mani we urang mah. Eta awak amuan. Amit-amit kalau karenya arnyu kitu kos kelenci. Ku uning aing nu bau teh. RT. Ganeng atuh, ngagoroan teh biasa we kos di pasar malam. Naon kerah? Rek nanya RT, kalau kapopolotot kitu, asa bener-bener jelema rek nanya. Sok buru rek nanya naon kerah? RT, urang rek nanya ari singkatan MBG teh naon? Tadi nanyakeun singkatan MBG lain. MBG singkatanna naon? Lain dijawab tadi makan gizi gratis. Lain popolotot kitu sia mah kos inung budak. Naon kadangan budak? Kadangan budak mah cowok bedong. Menteri lain karena kopi. Sana ngomong kopi Pang tempo nanyakeun menteri segala rupa ayeuna mah menteri cenah pang ditanyakeunna. Naon tete? Make nanyakeun menteri sagala. Menteri buru jarawa biasa berahiji. Menteri banyak wa dalam satu negara itu ada beberapa kementerian. Betul wa. Menteri teh aya loba, aya menteri keuangan, menteri pertanian ya Pak. Dengekeun si Ipang, tu apaleun. Loba menteri teh. Koang sugan. Di mana-mana oge menteri mah aya hiji. Koang cenah teh menteri aya hiji. Ceuk saha teh? Wah, sok sebutkeun menteri anu hiji teh menteri naon? Menteri mah di mana-mana oge aya hiji. Tingali atuh dina TV. Kan hiji menteri teh.
Sok aya kieu ningenan. Menteri kura-kura datang, jreng gitu. Oh, eta mah dina film Keras Sakti. Pang, sebutkan jenis apa saja yang mungkuk. Yang mungkuk? Apaan teh yang mungkuk? Pang, mungkuk itu munuu. Kumuut. RT, kumuut mah bulu. Kumuut cenah. Hah? Munuu? Kumuut? Emang apaan teh? Nih, Pang, saya kasih tahu ya. Yang munuu mungkuk itu ngadungkuk. Tuh kayak gini nih. Kalau musim hujan mantap. Anjay. Lumer dong teh. Pang, masalah lu memang gak usah dibahas. Pokoknya pas begitu mungkuk, munuu, dijemol, apa ya boh. Bang, RT, kemarin saya waktu jajab istri Bebeb ke pasar GSP, lihat pukis mungkuk, barukah gitu. Itu dalamnya lumer ngabayabah. Nah, Pang, itu maksud saya yang munuu ngadungkuk itu pukis. Oh, yang dari tadi dibahas itu pukis. Kirain apaan? Pukis, Pang, bukan burayot. Burayot mah ngagayot. Cuk, dia sapoe ngejo sok sabar gantang. Naon wa naon? Ngejo sapoe sok sabar gantang. Naon kita nanyakeun ngejo? Eta we asupan ngadaplok tiga sagede kieu mana teh eusina we loba. Nu nari uwa nanyakeun asupan. Nu kieu uwa teh asupan teh nu kieu ya Allah. Eta mah kuku mul nguseup. Mang, sok ngararokonan. Letik-letik nanyakan rokok. Naon kok? Eta sok ngararokonan. Rokok mah sok biasa kok. Naon rek merek lain? Iya bisa rek ngararokok. Beli, Pang. Nuhun kok aing meuli. Hegnya 2 anen.